Rampes. Penyaut sanes langsung dapat mengerti bahasa Sunda. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku pribadi yang hormat Sayyidul Hajat Pendokter Masyarakat Sunda Mubarak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Bapak Haji Dedi Sisworo ya, Haji Dedi Sisworo sareng Ibu Haji Apon anu babin dihormati sadaya pengurus keluarga besar Sunda nu aya di Pangombaraan sareng para sepuh, para ustad, pemuda-pemudi, oge bapak-bapak, ibu-ibu hadirin anu kabeh dipihormat. Lagu kipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kalian rahmat sareng karunia-Na urang sadaya biasa kumpul Pak Prof Joko Patepak Rarai dina raraga silaturahim sareng pembentukan pengurus paguyuban keluarga besar Sunda Muaya di Pangombaraan Babel. Mudah-mudahan dina kaya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam wa salam mugia salamina ngalimpah ruah kajunjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna oge teu kakantun ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat sareng tumut kana ajaranna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin. Hadirin sadaya anu sami kuadin dihormat, hapunten sarta acana pribadi nyuhun wiji selaku pangjaga acara akan nabi panganter carita bade maoskeun sababaraha mata acara anu baris dipidangukeun dina wengeu acara nu kahiji nyaeta pembukaan atau cek bahasa Sunda nama dibika, anu kadua sambutan di ketua Forum Masyarakat Sunda Mubarak, yaitu yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Dedi Sisworo. Yang ketiga acara tausiah yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustad Asep. Dan yang keempat pembentukan pengurus baru masa periode 2020-2023, dan yang terakhir doa atas nabi penutup. Hadirin sadaya anu sami dipihormat, supados teu nyangklong kana waktos mangga urang buka acara anu kahiji nyaeta dibika kalayan sasangan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan urang sadaya kenging rahmat timantena amin. Amin ya rabbal Para alamin. bapak ibu hadirin anu ku abdi dipihormat, reaksi acara anu kahiji mangga urang terakhir kana acara anu kadua nyaeta sambutan ti Ketua Forum Masyarakat Sunda masa periode 2016-2019 tos kalangkung hampir setengah tahunnya. Kepada Bapak Haji Dedi Sisworo, waktu dan tempat disumanggakeun.